nyangka aja pun teh suganti lalaki bener. Aku masih ada di sini, masih dengan perasaanku yang dahulu, tak berubah dan tak pernah berbeda. Aku masih yakin nanti milikmu. Aku masih di tempat ini. Ju, kunang ulang-ulang we gerak emak meti kamari can emam kau teh. Mau nanas? Yang jajan, itu begaduh, makanya. Gaya aneh apa begaduh gitu? Kayaknya sih. Nya tuh man, anyar. Jual di mana? Kamari ban, udah milik. Urang atas jual tanah. Tanah sama. Bapak urang 5 batak, 5 juta mah. Tanah bapak maneh nu mana sih? Tahu di Tonggor mana mesti jalan. Lumayan nih, sahabat tas 1 juta yang merenya. 5 batang nih. 5 batak 5 juta man. Lumayan. 5 juta. Lumayan. Waduh itu tuh enak. Lumayan lah, ayo duit. Tapi kan kena HP kan man? Lah ayo saya sana kasih preton orang. Man, kena HP kan. Mau HP mana tuh enak. Hah? Kecuatan ya? 5 batal 5 juta. Berarti sama tanah 1 juta. Usaha ini emang euy. Jangan si capung. Naon pung? Naon ke? Wing udah berita bagus pung. Berita bagus naon ke? Ya kan pung. Tadi teh teh ngaliwat teh itu teh. Oh si Asep jeung si Firman ngomongkeun masalah tanah pung. Kumaha tah? Cenah mah pung ngejual tanah 5 batal 5 juta. Sabatana 1 juta pung. Oh heueuh nya. Lah penurut tanah tuh gitu mah. Ayo mana buat tanah jualin teh? Salah. Boga asa nama 3 bata. 3 bata pung. Wah lumayan pung euy. 3 jutaan pung. Ayo ngejual tuh. Ayo ah. Kita payunya. Ayo bener mah. Tanah Dijual tanah 3 bata 1 bata 1 juta tanah Meski derita tak henti menerpa badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si jual tanah 3 bata 1 bata 1 juta tanah mencoba meraih. Lihatlah ini dia begitu rapuh. Lihat
Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan Taneuh deh taneuhan ye. Ayo mah nya kinya. Ayo pung coba yuk. Coba. Udah ready deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pung? Iya, ek nawiskeun taneuh. Aduh, kebenaran pisan Pung. Urang keur butuh 2 hektar jang namahan melak tales jeung porang sakumaha kan jual tanah sakumaha? Ah, kur saali taneuhna Mas. Kur 3 bata aya dieuna. Dijual tanah 3 bata, 1 bata 1 juta. Tanah lu di mana Pung? Ah, iya we lah. Bade moal lah. Tanah mah arek wae Pung, tong boloning 3 bata 2 hektar ge di duitan, tapi hargana mun bisa mah ulah sakieu kurangan. Ada datang geus harga mentok nah teh sakitu kan. Nya tukeun bae lah ke abang bebeja ka dieu mah, tapi tanah lu di mana? Aya we lah. Lamun bade mah nya. Bade ditransfer atau bade cash? Ari masalah duit mah gampang Pung, asal aya tanahna ayeuna ge dibayar. Yuk di mana soang ilikan lah tanahna? Aya ieu taneuhna mah dibekal. Bekal. Budak teh gering tanah di babekal. Tah ieu bata nama. Taneuh nama dihanap. Tah ieu taneuhna Batana 3 taneuhna ieu tah. Henteu saya teh gara ring mah. Sebab bati ngadaharan karbit budak teh mah. Pung, batur mah ngajual tanah teh aya sabata teh 13 tumak nya 13 meter pasagi ngaranna sabata. Pilaku aing rek melak tales dina keresek. Oh heueuh Ki. Berarti batana panjangnya. heueuh Pung nya badag ieu mah leutik Pung. Paingan tadi tanah di bawah main mal bati ngadaharan karbit ieu mah budak teh gara ring. Atuh ieu we artosan heula. Ah mung teuing Pung aing kudu ngareuteur mah jebasieun tanah kuburan aing mah beureum kitu ih sararieun teuing. Aing ngomong jeung kana dia teh sok hararap teu stres maneh mah. Batur mau ngajual tanah teh ngajual tanah hektaran, ieu ngajual tanah 3 bata paingan teh tadi digogotong jeung ieu ieuna bawa. Ieu aing ngomong jeung kana kamera ih aing amit-amit ini jangan itu jual kalau tuh. Kumaha Pung? Kumaha tuh bener Ki. Eta tuh da maneh mah rupa bodoh tapi belegung. Aing mah teu salah Pung. Batana nu salah leutik ieu batana Pung. Soalna batana Pung 13 meter cenah Pung. Kumaha tuh Pung? Balik deui wah. Yuk, balik we. Lah Pung, kaberat euy. Biceun we. Piceun we lah. Naoneun nya? Berat-berat. Bukan salah ini lah. Yuk. Gimana aku? Teh aukeun tas ngajual taneuh tapi teu payu. Baru mah dikeresekannya kayaknya. Heeh. Kalah berat we. Ayo maneh calajar teu ngajual tanah di keresekan. Tah ieu si Yuki nu teu cager mah. Nah jadi kauing mana Pung maneh meureun. Ngecager. Ah, maneh nu teu cager. Maneh meureun. Ah, geus we Bang balik aya. Ya balik ngaku. Calajar teh jelema teh. Dua, tilu. Naon baru dah? Assalamualaikum. Amit. Ya. Beb. Hai. Ya. Di mana? Di bumi. Kunaon beb jika ngareureus kitu. Gitu we.
Biasalah. Pasti ada sesuatunya. Sok atuh nyarita ke orang, Beb. Arif. Sok. Tapi teh anu nembak. Gede ngirup keneh, Beb? Lain ditembak di jedor. Terus kumaha atuh? Ditembak gitu atuh, Beb. Nya kitu kumaha? Jadi kemogoh. Oh. Terus diterima nih. Entah diterima. Mantap nih. Kunaon? Kalah ngecewa. Hei saha, Beb? Nggak apa, tapi nanya mah acapu. Nya pokoknya mah jelema na teh bager. Jagoan. Perhatian. Apa nama bager apa namanya? Mantap abi daegen. Mantap diterima kok abi teh. Tapi kan kalah ngecewakeun. Terus ngecewakeun aku kumaha? Loba bohong. Pokoknya mah kabageran teh dijijieun. Izin kumaha, Beb? Nya eta kebaikan teh direncanakeun di baladna. Kaos drama itu nama kebageran teh. Ning kamu bisa apa? Kan kieu caritana teh. Kumaha? Manehna teh ngajak papanggih. Ketemuan gitu. Ketemuan di depan. Di mana? Pokoknya mah geus nya ketemu intina. Nyaritanya nembak intina gitu. Geus diterima ku urang teh. Terus geus we nya cerita kitu enggak biasa kumaha we berenang. Terus teh balik manehna teh da geus murid. Popotoan heula eta mintina teh. Terus Popotoan. Karena sok make topi ya, sok topi. Kuat teh di udar masa kebetulan teh di udar mah disangsangkeun kana tanggal kali kiri ya. Terus popotoan. Popotoan we. Terus teh balik intina teh burit. Urang teh keneupan foto urang teh pas balik ke urang teh. Numpuk kana eta kana tangkal. Topina teh tinggalin. Terus Karena teh inisiatifnya diantarkan ke urang teh. Ya terus topina teh diantarkan we nya carita teh ka imahna. Keur di imahna aya baladna anu basa si Iki namina teh. Si Iki keur nyarita si Iki teh. Nyarita naon cing? nyarita naon? Nyaritakeun eta we salila jeung urang drama teh. Kan pernah ngajak ulin ka jalan anyar. Aya pengemis. Mere sakan hayang kaciri baik bager lalaki teh gitu. Nah pas aya dina omongan di baladna teh kieu nya jadi pengemis eta padahal pengemis eta teh baladna. Kan dramanya. Terus pernah abi teh eka bumi ua di jalan teh aya begal. Kumaha eta we? Teh baladna keneh begalan teh drama hayang kaciri urang teh jagoan manehna teh. Aya manehna nulungan ka urang nya sakan hayang kaciri manehna teh nya lalaki teh jagoan. Padahal mah baladna begal eta teh apa bukan sagalana. Kan urang teh nyeri hatenya. Geus apa urang geus ditembak manehna ku ari tarima. Nyarita ka kalunya ininya. Nyeri hate we intina mah aya teh bingung kudu kumaha. Bingungna kumaha? Ya bingungna kitu urang teh geus jeung mana geus jadian tapi urang teh kalahkeun dikecewakeun geus apa kabeh teh bingung kudu kumaha sedangkan rasa urang aya keneh gitu tapi manehna pikeun ka aya teh keuing ka mana Temen hampura ya. Geus beber atau sedih wae kana urang ayeuna mah. Mau dulu ayeuna yuk. Belah. itu urang di baju mana Sok atuh. atasan heulanya hatur nuhun.